buah hati Kemang Soca Mustika Eyang di Pawenangan Jaya Sumpena anu payus di piagul kalayan dipikareus ku Eyang coba menta diukna kahareup Eyang sangat sono nutaya papadana kapayun lenggahna ngir kaula kapayun pula tapi no damel Eyang tipayun loyah dalem nampi kana pembagi salira kalayan ngahaturkeun semah pangabakos kahunyuk panjenengan salira Eyang ujas tuti hidup dak terima dening tangan loro kiwa lantengen disimpen di pulung ati pun dehing mastaka ngir hatur nuhun Eyang kali perkawis naon tina naon rupiah kalapatan muga ageng sawo cukup lumur jemar hapun kena anu katedah Eyang tina soal kasalahan timalan hari urusan salah mah tong borohi depat budak orang anu masih kene jag-jag waringkas anu masih kene bala kesenteng bisa disebut buta tulang buta daging masih kene nonoman nalah Eyang oge panaduga sakieu kolotna masih kene kakenaan kusalah sabab naon sing inget ari salah jeung bener eta geus ngajadi busana pikeun manusia anu gumelar di alam pawenangan ieu nya timalan kaula nuhun malahan bener wae lain malaikat salah wae lain setan tungkul tempat kaluluputan manusia tangah tempat kalelepatan samenit ganti sajam robah janji isu rajin tarkapake sore tak eta ilaharna manusia nu matak kewas tur pantes lamun ayeuna urang papada manusia saling hampura komodoy hidup kalian ku incu anungan hiji-hijina kolot naon ngaranna lamun teu bisa ngahampura kasalahan anu jadi anak-anakna boh incu-incuna dihampura ngeueur kase hatur nuhun Eyang atuh sabalikna teh Eyang hampura tina dosa nu karasa tur dosa nu teu karasa dosa nu dihaja tur dosa anu teu dihaja dina mangsa Eyang masrahkeun ka nyaah kanu jadi incu Jaya Sumpena pasti loba pisan tiga jebur saur ti soledat letah langkung saur bahe carekna geura hampura ku hidup ngeur sabab naon da umur masaha nu apa komo Eyang geus kolot tanda-tanda pimaoteun ti geus naremboga bisi ieu mah tereh-tereh rungkat caringin diburuan anu-anu harti raga ditinggalkeun ku nyawa maot pingaraneunana geura hampura ku hidup sabab naon bisi jadi hahala bisi jadi rintangan di mana Eyang balik ke yaumil akhir aduh sami-sami Eyang dihapunten dihampura dihapunten syukur kasih hari dihampura mapada molongkong jalan ka gedong hiji-hijieun cara roplok meureunnan teu berat teuing Eyang di yaumil akhir ai geus islah mah
sanajan ka incu ai urusan dosa mah tetep aya pakuat pakai timalan kaula nu tatuping tigana ieu teh aya pikir saeunaun purwasalira kersa nimalan pujeng hingga kapunut marganing tanaga emutan lalapati kasanggakeun eyang lana nya seweda sore keneh ongko can gede angin kaharep diukna pati dahana sakti tepi nodam abdi Gusti nampi kana pembagi salira kalayan nyuwun katampi semua pengebukti kaunyupan dengan Sri Paduka pupudening ati semaheun abdi sapangeusi negeri hamba-hamba sapangeusi nagara ngiran ditampi nuhun pati hatur nuhun ngiran atuh salajengna tina naon sagala pihak kalepatan muga ageng cukup lumur jemarhapun tena anu kacedak maharaja saling maklum pati timbalan atuh ping tiga anak mangga ieu tuang putu Raden Jaya Sumpena parantos aya di payudun urang mangga gerawak sabalaka ulah aya anu dinding clear genang siloka gerak pedar secara basna mangga jisim abdi nyakseni bae aya pikir saeunaun Ramadewaji ieu kasih ngan saat sana ama ngababarkeun pamaksudan poe ieu tumali jeung budaya urang budaya timur budaya apik mun mipit kudu amit mun ngala kudu bebeja nete taraje nin sakamalan nyungsi lari mapai bukti nyuk ceruk walungan mapai wahangan malapah gedang disebutna supaya naon supaya temelengkung bekas jalahan timalan kaula nun leres saat sana kana tujuan pokok anu tangtu payus tur pantes lamun ieu waktu dipake merdih kana asihna Gusti munajat kana kersana nu kawasa cinekna ieu waktu payus dipake syukur urangnya timalan kaula nun leres tina sagala rupa kanikmatan anu geus katarima nu can katarima boh duges kaliwat timalan kaula nun sabab naon hakikatna syukuran teh nyaeta ngarumasakeun diri yen ieu diri sasampiran awak sasampayan umur ngan gagaduhan dakwah makhluk manusia nu bakal lepas tina kungkungan kodrat irodat numur beng alam hirup dihirupkeun jag-jag dijag-jagkeun gering digeringkeun kabeh nyaeta kungkung ku rahmat pitulung numur beng alam nu mata pantes urang kudu rumasa diri yen urang tadi kungkung ku kanikmatan pangeran boh nikmat gede boh nikmat leutiknya timalan kaula nun katerangan netelakeun lamun anya nyukurkeun nikmat ti kami pasti eta nikmat bakal tambah deui tapi sabalikna lamun urang teu nyukurkeun nikmat ti kami azab kami leuwih peurih timalan nu matak pek papinter-pinter syukur urang jag-jag urang syukurkeun jag-jagna sabab jag-jag jeung gering eta ladang keur ibadah keur urang kasehatan eta syukurkeun ku urang sabab gede manfaatna sehat teh gede kanikmatanana sabab ieu anu ngaran sehat teh sagala rupa pagawean bakal kalaksanakeun lamun sehat sanajan tadi ge disebutkeun yen gering teh ladang ibadah ngan ade ari gering mah meureun kawates ari ku sehat mah meureunan
maksimal urang dina ibadahna. Timalan kaula nu Satuluyna hidup salaku budak ngora sok geura syukurkeun mengpeung jag-jag keneh ngora anjeun geura syukurkeun budak ngora eueuh deui nyata ku karya-karya anu nyata jeung karya-karya anu terpuji. timalan kaula nu Komo budak ngora ayeuna mah anjeun komo hidup salaku gaganti ama anu bener-bener harapan ama kahareupna nyoko ka hidup kasep Jaya Sumpena penerus kerajaan ieu tirta dahana da ama teh teu boga deui anak ama ngan hiji-hijina nyaeta dahana wati suwargi anu baheula maot dina mangsa ngalahirkeun anjeun Jaya Sumpena tuang ibu kabeneran incu teh lalaki jadi tamplok aseupan kanyaan kaula kanu jadi incu geus lain incu deui hate kaula nganggap hidup teh anak pituin kaula di akod-akod di bobolon di ais-ais di leleutik di ongklet-ongklet di lelemet leres lir ibarat nangai nok bubureumna ama kanu eyang kahidep nu matak harapan eyang kahareupna teh lintang ti hidep nu matak pek gerateangan pangarti ti kiwari kotek tak pangabisa ti ayeuna budak ngora kudu haus ku ilmu hanaang ku pangabisa ngan syaratna di mana-mana anjeun neangan ilmu syaratna anjeun kudu ngarasa bodoh hirup urang di mana anjeun apal kana ilmu ulah diaku komo kaitu nama jegor-jegor kabobodo rasa aing luhung ku ilmu jemar ku pandalar sugih ku pangarti jegor-jegor kabobodo buringas katitiwasan nu matak jadi manusia posisikeun yen urang teh bodoh teu bisa naon-naon di mana-mana posisi jiwa urang bodoh bakal ungapoe urang neangan ilmu ari ilmu lain ngan saukur ilmu akan miswungkul tapi ilmu teh nuka deuleu nuka tempok nuka rasa nuka denge kajadian naon wae di alam dunia eta teh kudu jadi ilmu lamun teu jadi ilmu rugi timalan kaula nun sabab ugana ayat pangeran teh aya nu tersurat aya nu tersirat jadi kabeh bacaan wungkul nu matak sok mengpengora keneh komo hidup calon gaganti eyang jadi raja di negara da kahareupna ku eyang mamoal kajamanan da kahareupna nying harapan zaman teh ku eyang moal kaalaman moal kabadanan sabab tiap zaman pasti beda-beda rakyat kahayangna pasti beda-beda timalan beda generasi beda kahayang contohna dina teknologi baheula mah apanan telepon teh hiji barang anu mahal hiji barang anu mahal telepon teh di imah teh zaman eyang keur ngora keur budak lalajo TV teh di tatangga di imah batur nu boga TV ngariung we sararea ngariung we jeung babaturan atawa ngilu nelpon teh ka batur baheula mah teknologi nepi ka dieu ayeuna telepon lain barang anu maha tapi kabeh jelema geus nyekel telepon geus lumrah jadi ieu teknologi teh bakal maju tak eyang rumasa geus kolot moal kabadanan ku eyang lintang tugu hidup budak ora anu kudu bener-bener bisa ngimbanganana hartina nginung ka waktu mi bapa ka zaman bisa ngikelan zamanna
bisa gigelan zaman, bisa beradaptasi jeung apresiasi. Leres. Sabab di henteu-henteu oge sanajan yang jadi raja teh da moal salilana. Muasalilana yang jadi raja pasti yang teh bakal lengser ka pabron. Boh kunyawa, boh ku masa bakti, boh ku kaayaan awak. Nu matak yang teh nyaeta hariwang kahidep kasep jaya sumpena. Kamelang jeung kahariwang teh gede. Sanajan hidup disawer ku kaagulan jeung ku kareus rakyat. Nepi ka mantri isin kolot ngesto dengan mika deudeuh sasat hidup bakal jadi gunung pangauban sagara pananggehan sakabeh hamba-hamba rakyat negara tirta dahana. Tapi tetap rasa ingis ku bisi rempan ku kaayaan bisi hidup labuh ku laku ti gubrang ku akhlak hirup sakama-kama ngalanjur hawa nafsu ngumbar amarah cek paribasana tunggu di parun jatang dirumpak Kahariwang bulan. leres. Sabab mulyana jelema teu ditangtukeun ku luhur kadudukan kapangkatan oge kagagahan. Tapi sebaliknya mulyana jelema ditangtukeun ku kabersihan hate jeung gawe anu soleh nyaeta ngawujud pembaktian jeung pengabdian di jalan karidoan mantena. Nu matak pek geura ngabdikeun diri ka negeri sabaraga ka nagara hidup. Di mana-mana hidup jadi pamimpin. Cing jadi pamimpin anu tuladan. Cing jadi pamimpin picontueun keur bawahan. Komo jadi raja mah komo jadi pamimpin di ieu negeri, raja di negara kade ulah melaksangkeng dina punuk, pedah urang jadi pamimpin, pedah urang jadi raja. Da hareupeun pangeran mah kabeh rekep deng-deng papak sarua. Ulah aja dumeh bulan. Dimerakan teh ku jelema raja jeung lain teh. Hareupeun pangeran na eueuh raja, eueuh nu mah eueuh nu beunghar, eueuh nu cacah kabeh sarua. Tadi ge naon? Kabersihan hate. Nu matak sok gramasakikeun diri. Dina mangsa anjeun bakal jadi raja di negara tirta dahana. Tuluikeun tapak lacak ama anu alus. Omean nu gorengna ka hareupna ku hidup. Ngan omah pepejeh ti amati eyang kahidap di mana-mana anjeun jadi pamimpin kade cing nyaah ka rakyat. Sabab naon? Ama eyang rumasa jadi pamimpin teh lain menang eyang wungkul, lain menang gawe eyang wungkul sorangan, tapi eyang jadi raja teh loba jelema anu ngabantuan ka eyang jadi raja. Pisan anu terlibat Timalan kaula nuhun. Leres. Saha wae nu ngabantuan komo pan nagara urang mah nya nagara demokrasi nyaeta anu ngabantuan eyang jadi raja teh di antarana tim sukses. Partai nu ngabantuan eyang eta nu ngabantuan ngan gegedena anu nanyerkeun hiji raja anu ngangkat hiji pamimpin gegedena nyaeta rakyat. Da hakikatna mah sabenerna lamun dicokot kana hakikatna sabenerna urang mah lain pamimpin tapi jelas anu jadi pamimpin teh rakyat. Timalan kaula nuhun. Sabab naon? Eyang rumasa digaji ku rakyat, dipilih ku rakyat, dijenengkeun ku rakyat, mata jelas tidinya oge yen urang teh lain pamimpin tapi jelas urang teh babuna rakyat. Nu matak lamun rumasa jadi babu
lamun rumasa jadi babu jadi pamimpin teh babu wayahna di mana-mana urang pamimpin hareupeun rakyat ulah gede babatok hareupeun rakyat. Sabab sing inget salaku pamimpin ulah yang diistimewakeun ku rakyat tapi kumaha pamimpin ngaistimewakeun rakyatna. Mata anjeun di mana engke jadi pamimpin kudu mineng nguriling ka tepi piring anyar sareng ka padesaan. Hartina kudu mineng datangan masyarakat lain dina kampanye wungkul. Ya ulah. Lain teu butuhna wungkul. Dalaloba ada ayeuna mah hayang jadi pamimpin di tempo kampanye kakara deukeut jeung rakyat. Tempo dina masa kampanye daek ulin ka kampung-kampung. Daek belusukan kadang-kadang panggih jeung nu gelo ge pan ditanya. Baligo we pagede-gede. Nu tara make kopea ge ngadak-ngadak di karopea. Janji imuruluk ke rakyat kumaha janjina aku akan membela wong cilik aku akan membela wong lemah tapi kadang-kadang geus jedog jadi pamimpin teu eling ka rakyat. Tah kade jadi pamimpin teu ulah nepi ka kitu kasep. Datangan ungapoe masyarakat bisi aya masyarakat anu teu dahar bisi aya masyarakat anu teu mampu dapurna teu ngebul sok tulungan ku hideum cing hadir mas pamimpin teh di masyarakat cing karasa ayana pamimpin teh sabab naon lamun rakyatna hayang sejahtera eueuh deui hiji-hijina pamimpin kudu bener-bener masagi kudu bener-bener masekon boh lahirna boh batina lamun pamimpin lemah kaituna masyarakat bakal lemah lamun urang hayang ngabogaan rakyat mau otomatis pamimpinna kudu mau Eta ulah sumuhun ulan ya timalan kaula nuhun sok loba contoh di luar negara loba contoh anu patotos ngeunaan kahayangna rakyat beda-beda hayang rakyat teh beda-beda tiap daerah boga pangabutuh sewang-sewangan hubuuk sarua hideung pikiran jeung kahayang mah beda-beda ta pamimpin kudu bisa ngakomodir bongana jadi pamimpin sabab naon tegesna hiji pamimpin teh pikeun nyemban amanat penderitaan rakyat lain membikin rakyat derita. Nu batak sok tingkatkeun jampe pamake hidup pangaweruh hidup dina mangsa hidup bakal jadi gaganti ama dina ngageugeuh ieu nagara tirta dahana kade ulah sekali-kali hidup jadi pamimpin neangan kauntungan pribadi kade pamimpin teh hartina kudu daek berkorban da kudu nama pamimpin pegang rakyat gararenut tak kudu kitu ulah pamimpin genut ari rakyat bararegang lamun pamimpin genut rakyat pegang gagal saya jadi pamimpin can sukses jadi pamimpin can sukses anjeun jadi ieu teh pegang awak lain pegang awak kade pikiran dina cibrou hartina ari pamimpin harta kekayaan di mana-mana ai rakyat kelaparan ta eta hartina teh ulah nepi ka kitu amanah jadi pamimpinna teu amanah sok
kusabab kadang-kadang di luhurna teu amanah kahanapna ge pipilweun teu amanah. Pejabat-pejabat lain mah tingali di negara nulian paciwit-ciwit lutung si lutung pinaka tuntung kitu keneh hartina pakenyang-kenyang dengan proyek ngode bantuan tepan ti dituna masa kitu datang ka hanapna di pencitan yang diperlaras dari luhurna lolodok ka hanapna ge sarua we lolodok anu tadina keur kasejahteraan rakyat tungtungna keur kasejahteraan pejabat anu tungtungna nu nabeuh-nabeuh nu ngampar-ngampar nu seubeuh-seubeuh nu lapar-lapar. timalan kaula nu nya leres komo di negara nulian mageuningan taun teh kamari geuning aya pejabat di negara nulian negara mana moal disebat negara mana ngayakeun hiji program anu eta program teh sae kanggo masyarakat pang-pangna keur barudak pora program naon MBG sae ari program nama tapi kadang-kadang sakumaha sae programna tapi lamun anu ngeusianana beurit tungkul awut-awutan tungtungna pan katingali kamari ge sapoe sameliar korupsina eta teh geus meunang jelema teh ayeuna parantos ditewa ku kajaksaan ngaranna teh sarua jeung dalang di negara mana negara mana we da moal disebatkeun teu geus ngartieun beureun tuh jadi kitu ceuk kaula oge jadi eueuh deui supaya urang apa kana kahayang rakyat pamimpin kudu deukeut jeung rakyatna artina ngabaju iraga sukma ulah jiga cai jeung minyak pamimpin jeung rakyat timalan kaula nun kitu kasih waras tah eta mah istilah nama kanyaah eyang we ka hideup sabab naon tadi ge disebutkeun hiji-hijina incu eyang teh hideup adu bakal nulukeun tapak lacak eyang ka hareupna ieu nagara teh ngabutuhkeun tulang tonggong ali tulang tonggong nagara teh nyaon generasi muda tade hidup komo budak pora ulah kabaud kan tebarale kudu jadi contoh pikeun generasi muda nuliana kade sabab bahaya lamun generasi muda mentana lemah kahareupna negara bakal awut-awutan dangukeun kasih timalan paman ya timalan kitu kasih sakali deui harapan eyang aya dina tanggung jawab hidup kasep Jaya Sumpena timalan anu leuwih pokok pangna diging sirlingi poe ieu teu aya deui eyang aya tanyakeun ka hidup kasep perkawis naon eyang mangga gerawak sebelah kewe eyang tinggal ngobrol yang pati ia pamangih eyang pertanyaan eyang teh sarua jeung pertanyaan pati ka hidup sabab di henteu-henteu ge patih teh merhatikeun ka hidup kasep Jaya Sumpena perkawis naon kieu kasep jalu eyang teh apa karena sifat karakter jeung tabiat hidup dabongan hidup teh diasuh teh ku eyang diurus teh ku eyang da hidup teh pan teu apa nu jadi inung parantos ngantunkeun dina mangsa ngalahirkeun hidup jadi eyang nu ngurus hidup teh jadi eyang teh apa karena sifat jeung karakter tabiat hidup timalan kaula nu aya naon menira rewas eyang iyo
tapi ulah amaknya moal mangga 2 bulan namun teu salah mah ieu nyapati tibalan 2 bulan ya eyang ningali hidup ayeuna aya nu beda beda naon Ramadewaji oh eyang katingalina ku eyang hidup ku ngapoe dina bulan-bulan ayeuna loba huleung jentul loba ngahuleng ngaraga meneng ngolohok pemangkadu lamun dahar bareng kadang-kadang caman cemen lamun merong kosong ditanya ke kadang-kadang yamung kadang-kadang tak itu jadi ganyelan ke eyang sabab dihenteu ke hidup teh encu eyang ada hiji-hijina tadi ge sanajan hidup sakti mandraguna jeung gede papa atau singput jada kulit tapi tetap rasa kahriwang bagede ka hidup aya naon ulah ngabohong ka eyang dan henteu ge katingali hidup mineng ngalamuna kadang-kadang katingali bareureum eta mata jiga balas ceurik carinu tak aya teh hariwang bisi eyang boga salah saya kahoyong atau aya kahayang beureun aya kapalai poin di salira moha dageus agung hayang kawin nah boa-boa oh sia bisi hayang kawin bener ampun paralun eyang kaula teh teh acan maksud bojoan si hoyong ereking bisi hayang motor trail pergi ke gunung itu Panti ka gunung ka itu ka Cerme sanes kaula nun bisi hayang boga ka Bogoh sanes boro-boro kaula teh hoyong boga ka Bogoh dina hate kaula ge can pernah kaula bogoh ka istri eyang naon dugi ka sageng ke kaula teh teh acan pernah bogoh ka istri can pernah bogoh ka awewe teu acan hai kalalaki ya komo normal aja ya sumber bener ieu teh can bogoh ka awewe teu acan eta ningali istri anu geulis kumaha biasa-biasa wae paman ningali nu geulis biasa biasa wae ieu moal lamun ieu kasih bieu paman ningali ping-ping awewe kumaha kaula teh biasa-biasa wae teh aya rasa paman teu aya rasa teu aya teu normal ibu dak ieu paman matong boro-boro ningali ping-ping awewe aya kutang di poe jangar kana sila itu barukan ada kabawa ka imah teh lamunan teh atuh hayang naon hidup teh kasih pulang ngabohong da yakin ke teh pasoalan aduh eyang ampun para lunting kaula teh ya paralun narutus gunung paliasna aja ngalas memang kaula teh leres eyang aya taroskeun ka salira eyang nanging kaula teh eureun kuleta eyang tageuning jadi anjeun teh aya pertanyaan ka eyang imalan kaula nun nanging kaula teh eureun kuleta istana naon teu pek gerawak sabalaka ka eyang gerawak sabalaka ulah aya di dinding kelir genang siloka gerak pedar sacara basta cik yali patih sekolah aya kahayang ibudak hayang naon kasep bisi hayang jadi raja ayeuna diangkat ku ieu sanes kaula nun sanes kaula mah sanes dan teraja iya hayang naon heh cik ulang jentuh teh naon nanging paralun anu kasuhun hampura anu teu daun ninggalin nu kapamrih ya bilih kaula nyinggung kana praosan salira naon
Kaulah teh sanaos aya di karaton ge ieu teh asa sepi eyang teh kapungkur. Asa sepi Timalan kaulah nu raraosan teh asa jiwa kaulah teh anu teu aya iya. Jiwa salira anu teu aya. timalan kaulah nu Naon teh ya? Eukeur mah eukeur pan kaulah teh. Kulawarga teh teh sampurna Kangjeng Ibu parantos ngantunkeun. katurug-turug kaulah teh ti mimiti emut dugi kasageun kieu. Kaulah teh teh apa saha bapa kaulah eyang. Ai. Allah cilaka. Kaulah teh hoyong terang naha Kangjeng Rama teh masih keneh aya atanapi teu aya. Kaulah teh panasaran saha bapa kaulah eyang. Tuwa. Pati-pati nanyakeun lamun lain dina kungkungan kodrat Tirodatu Pangeran. Kasep Jaya Sumpena. Timalan kaulah nun Ramadewaji. Ampura ge. Sabenerna mah ieu teh rahasia. Ngan dipikir-pikir ku eyang awal akhir bakal katohian. Maksudna kumaha? Jigana ayeuna kudu apa maneh bapa hidup sabenerna saha. Aduh, Ramadewaji eyang. Sahara mah kaulah teh masih keneh aya atanapi teu aya keneh bapa hidup teh. Aduh. Cilaka. Waduh. Arisa kira-kirana bakal ngancurkeun nagara mah teu kada Istuk lain teu kedah kelakan mikir aing teh geula. Moal ngorbankeun perasaan nu jadi incu aing. Jeung tibatan korban perasaan nu jadi incu leuwih hadi aing bebeakan mempertahankeun di nagara Tirtadahana. Nah naon eyang? Ieu anjang caritana. Sabenerna mah bener bapa hidup teh aya keneh. Di mana eyang? Kurang mana? Lain urang dieu bapa maneh teh. Lain urang karoya tuang Rama teh sanes. Urang mana Kangjeng Rama bapa hidup teh urang luar negeri. Urang luar negeri tuang Rama teh bule. Aduh. Di mana luar negerina? Jauh. Di mana luar negerina eyang? Ari luar negerina teh nya di negara Amartapura. Negara Amarta. Bener. Di mana eta teh eyang itu apa? Urang negara Amarta we. Saha Kangjeng Rama teh bapa hidup teh ningrat turunan menak. Lain jama jore-jore model anjeunna turunan eyang darah biru. Darah biru tuang Rama teh lain tapi lain versi. Saha Kangjeng Rama teh di Amartapura tuang Rama teh. Di negara Amarta mah tuang Rama teh kasohor malahan ka mancanagara tapi ka dieu dihaja ku eyang informasina ditutup supaya anjeun teu panasaran ka ieu jelema. Akun-akun bapa anjeun ka dieu teu asup. Di blok. Sabab naon? Bisi anjeun panasaran sabab bahaya lamun anjeun kabejakeun anakna ieu jelema negara Amarta bakal nyerang ka dieu. Aduh. Atuh kudu kumaha eyang? Keun bae anu meureut singareupan ku eyang. Jeung tibatan aing kudu ngorbankeun perasaan nu jadi inju. Tanggung jawab yang ayeuna. Saha Kangjeng Rama teh bapa hidup teh pangkat lagi panglima ayeuna teh. Lurah Tamtama negara Amartapura. Saha kakasihna? Ngaranna Gatot Kaca. Aduh.
namina ge sae Gatot Kaca yang alus goga sakti mandraguna model anjeunna kieu di gara-gara ieu saha anu kuat ka anjeun model Gatot Kaca baheula bapa hidup. Aduh hoyong penak eyang Pangihan geus kuduna Gatot Kaca kudu apaleun da Gatot Kaca teh teu apaleun bapa maneh indung maneh boga budak tuang ibu ngandeg teu apaleun komo tuang ibu ngantun teu apaleun bapa maneh sabab ieu rahasia kumaha kieu carita mana mah baheula teh bapa hidup Gatot Kaca rek dikawinkeun nyaeta ka putri raja negara Astinapura kakasih Dewi Lesmining Puri rek dikawinkeun ku Arjuna. Ari Arjuna teh saha aki hidup aki tigigir mangna bapa anjeun Arjuna teh Ari Arjuna ke janji ka Kurawa Astina bapa anjeun mungun nolak atuh ngabak Arjuna teh malahan Gatot Kaca diancam pati ku Arjuna kabur bapa maneh teh ka dieu kabur jol ka dieu bapa maneh teh pangih we jeung indung maneh jeung Dahanawati kaedanan bapa hidup teh Gatot Kaca ngan baheula mah Gatot Kaca malih warni minah rupa jadi budak leutik saha teh budak kuncir budak kuncir baheula mah mang jago sayembara teh eleh ketuang rama budak kuncir era mang baheula wirang mang teh eleh bebenyit cing horeng tuang rama Gatot Kaca gagah mang dikepret ketika muruluk huntu ieu mah huntu palsu itu menang pamere di dalam bagur kan abdi mewen tuh bagur danu mata lamun apaleun anjeun Gatot Kaca kawin ka da indung maneh meureun rek kumaha Arjuna bayangkeun adi kawinkeun ka anak raja negara Astina teu daek ai ka indung maneh kaedanan da harita ge teu hajat ngawinkeun Gatot Kaca jeung indung maneh teu hajat si dirungsuk bungkul kacapian ge teu make sound system calung itu pakai sound system gitu we garane tah ini teh bapak anjeun teh geus sababaraha minggu di dieu nganeg gue indung maneh teh bubrag gue hidup ngan indung maneh maut. Aduh Rama Dewaji kau teh hoyong penak sareng Kangjeng Rama pangihan bapak anjeun teh ngaranna Gatot Kaca. Gatot Kaca teh di Kangjeng Rama teh di negara Amarta ari aki isim kaula saha aki hidup teh ngaranna Bima Ramana Gatot Kaca teh Bima congkung gede cenah dan can panggih aya oge tah boga uang bapak hidup teh nyaeta raja saha Raja Amarta kakasihna Yudhistira Bima boga adi deui nyaeta Arjuna anu tadi disebutkeun boga adi deui dua kemar saha teh pati upami telepat ka Upin jeung Ipin lain jadi kepret ku aing tong heureuy upami telepat mah Aman jeung Amin lain Ulas jeung Ulis di mana yang ngaran Ulas teh nya Nakula jeung Sadewa tah eta jadi Raja Amarta Yudhistira boga adik ngaranna Bima aki anjeun Ramana Gatot Kaca boga deui adi Arjuna boga deui adi kemar nyata Nakula jeung Sadewa aduh nuhun eyang diwartosna tah kade deui
Gatot Kaca masuk ditutur-tutur ku pawongan. Ari pawongan teh naon? Pawongan teh pembantu anu ngasuh Gatot Kaca dahari tagi ka dieu opatan pawonganana. Saha wae kakasihna anu hiji ngaranna teh Semar. Semar boga anak tiluan teh Semar teh hiji ngaranna teh Cepot tah jeung